Budaya kota Sumedang, seni bareng kudareko, arati arak, ngehibur. Paduite udah menang ada dirancang di payungan, suara trompet cendana, sindanawi ngahalang. Seni bareng kudareko, arati arak-arakan, ngehibur budak ulah pedih cenatan, udah menang ada dana, dirancang di payungan, suara trompet cendana, sindanawi ngahalang, anu marah igal-igalan, tepat gendang, jaipongan, ngomimi. Bisa gigang, kalian kendali di
deui Kai delena. Nembe dongkap. Aduh. Main apa nanya ya di tanya kayak ini. Jemput ya cua. Mogok wah. Karurun mesin. Merek kuih kita siang. Jualna turun mesin. Aduh. Lain gua akan si lain helajang aya omekeun deuleu rek. Rupa-rupa. Aing sekolah telu kan karasa bawanya. Dijalik. Tadi terus mari jalik wah. Ayo guys, kolot mau jang naon we sesekelan teh deuleu. Lila teuing dina jero kolotna si wae. Make jeung ti palitak leungeun sagala. Alah eta si Akang. Di mana wae Kang? Ya. Lain mun cek urang mah kita ngajedog atuh. Hari capek mah heuk cicing. Lain segala di kecruk. Yalah. Jang. Gilan mau padewek kita nyeri leungeun bete. Bieu meureunnan kagujra gajrig dina eta. Kagujra garing dicarakan cimane. Kamari ngajung-jungkeun manehna mah. Alah, nya untung aya catrik euy. Lain ngaturkeun nuhun deuk ka pangaresa pupuhu anu aya di lemur, itu lemur Sinang Sarinya. Heeh. Bakal loba sinang heula ka dieu teh. Ieu teh di daerah Sinang Sari heuh da lain ngahajang ngawayang ieu mah. Pan ba dewek teh saja baheud ayeuna mah wayang gelar teu ada bangga euy. Heeh. Itu naon we aing teh aya nu ditah ngacapruk lamun bahasa Sangana we dicabang. heeh bahasa Mareto mah disebutna teh ayeuna pengatur laku geuning penata acaranya. Ai bahasa Sundana teh protokol. Lamun cek bahasa heureuna prokocot. Gitu dah. Dia gitu aja. Dah beda ngadalang nu jeung nusok dipake jeung nu jarang. Gitu. Adek teh naon we aya titah ngagongan. Gitu. Ya. Yang penting mah jadi eta kapan lah gitu. Ari Akang sok mau kali sekarang. Mau kali sana kok. Panjayanti teh di saha. Apaan Jayanti itu di sana di Kang Maman itu. Cing Akang atuh sakali mau kali sana lagi jalan atuh Kang. Bola so. Aya lagu ieu ada kayaknya. Cing laguna Akang. Aduh. Anu apal we Ya. akal. Anu apa teh lagu teh naon deh. Kita dah jual beureum. Nah, lagu eta aing. King asup kana surupan ieu. Asyik. Cing atuh. Ya. Di we tuh Kang. Ini timah keur bingung. Mawa hati nu lalanjung. Mipir pasir mapai gerang. Aya tempat panisan tatang kalang nu ngariung iuhan keur kahirupan lamun hirup hayang nanyung loba syukur kanu aku saradul liliwatan legok bedog pamondokan aya tempat pamandian dai kate dekat kemang hanjuang berem hanjuang berem ciri anu jadi bukti pamandri ngajero ati mundung mah ulah ka gunung mujamah tong
sagara kunjungan kuduka itu mojama kuduka bapak munjuma ulah ka gunung mojama tongka sagara kunjuma kuduka indung mojama kuduka bapak Bener disangka pisah. aing ngajaran we ngalaraskeun jeung gamelan aing ada pira sakucumplang sakacampleng atuh aing mah Di mana eta? eta teh baheula teh sejarahna teh keur mek-mek batu aing teh kotret bener gitu ya Riwayat eta bener. riwayat lain orang hiburan we bari ngadaguan bapak keur dipencet bapak lah aya Macam ka eman di dieu mah wah kapi naon ka pamamat. saha Kapi naon akang ka pamamat. eta teh pandulur saeta dulur nya dulur sapatu tuturun Adi rancet teh sainung bisa bapak. Bisa inung bisa bapak. hampura we da dewek paling ahli na ngawayang kada imam beureun hiburan we nyajangnya eta ka Sidewala gitu kadi sare nolol Eta bener lah. Kang hadir kang disaur cenah Kang. Kang. naon cenah Eta jauh lah ya. Aduh menikah cek Kang. Ah kitu Kang bener ujung tiris ieu mah make kudu geura. alah pada nyangakeun semua pangabutuh sabatok sabatil randa mentok eta randa sentil mengbengoong kabuyutan ngahayung randa atakan sabatok sabatil randa mentok eta randa sentil mengbengoong kabuyutan ngahayung randa Arisan si eta. sia lagu naon eta teh? Lagu Rana anu keur boga budak. Lagu Rana anu keur boga budak. Nanti kira aka hungkul nu boga lagu da wing boga. Lagu naon sia? Sarua wing oge harita teh keur kokosodan. Dina solokan. Gogoleran kan. Tah jeung eta. Tah sia masuk memuakan uti. Maka jeung kana sinen. Eta mah sinen nu patata bagianna si teh. Sok kemana jor. Deui patatan can. Acan. Dake ya erek. Geus rek nyawer Nyawer teh. kasih akang. Nya aya eta Banar Borono. Ngabelaan hujanan. Ngabelaan eta papanasan. Ini tim masorangan. Arek ngadon hujanan. Jadi maksud tujuan. Rek nyangan pakasaban. Bikin anak pamajikan. Sangkan menang kabajaan. Mungguing hirup manusia. Dewaleh loba pamerta. Mun loba milampah dosa. Akhirna bakal cilaka. Lumayan sakitu ja. Pamamat can nyawer pamamat. Sia mah geus rupa-rupa we. Bage jeung ngabelana hujana. Lo namanya haneuteun ceulingna. Apa dia teh pamamat aduh. Lain besi request lagu eta seueur. Hekeun bae da ieu mah akang mah eta. Ini
hidup Pak Mamat. Ya. Aduh aing ge hayang ngalagu euy. Areng bade areng. Dedek aing. Datek mah teu prarubuh teh. Iya. Si Abah baheule. Kumaha halodo kieu Kang, cai geus diteh. Naon euy? Aduh. Edan sararaan. Aing kahalodoan cai ya. Halodoan. Kumaha bisa ngebor. Aing mana geus ripuh eta. Eta si kebot. Aing sogan teh menet teh naon euy? Bogo sagede tolombong. Edan. Reng. Ya, Si kebot meninggal di lah ka Abah. ampun siapa? Halodoan. Naon abah dina jero eta teh bogo? Pada halodoan jadi ngadilang. Ampun ding. Aduh, hampura we ieu mah ngilu nimbrung dateng ngawayang mah teu bisa aing teh. Cing acocing mana bedana? Hah? Acocing. Aing boga lagu sorangan. Lagu si Bohay. Dengekeun. Teu sedayana. Lain sinten karek nyaho aing sak ngawayang padahal aing mah tara. Becaan tukang kenang masuk limpuran. Asukan teh akang tara mau kalisan deui. Barukan aing teu jadi dalang. Aing mah dalang barjo. Naon barjo teh? Begitu. Ngong bubar nu lalaju. Hah? Dengekeun lagu aing Neng Bohay aing ya. Aya di hareup. Dilaksarintak Delek sareret ngadadak ranyai ninggal Neng Bohay lieu sakila tetep museukeun ngahudang rasa hayang diboga sumorean hati sesebelakan ingis Neng Bohay kabandang to anu liang sesulaya dipanengah bener jadi kenyataan sing hore tah kitu keur sagus aya aduh eta aing abang teu latihan euy dina lebah eta dina lebah Neng Bohay Itu kan. dikitukeun aing dilangsung dipelungkeun kalau Neng Bohay ada yang punya dilaksarindak delek sareret ngadadak ranyai ninggal Neng Bohay lieu sakilek tetep museukeun ngahundang rasa hayang miboga rasa sumorea hati sesebelakan inggis Neng Bohay kabandang ke anu liang kesulaya dipanyangka bener jadi kenyataan sing hore Itu Kang. gitu kan cek aing oge aing dikitukeun mah aing langsung meresapi Jadi ingat ke si Bohaynya. Neng Bohay ada yang punya si Garing suka tetegablek lagu sia teh Lancingan teh merosot. ada aing kudu boga atuh Kang tong dilatih bapak ngamek Ciri-ciri. lagu begitu menang duit buru coba
Rekan kan. Nah, isi eta ayo geus kasar. Aduh teh sangka si garengnya sugan teh teu loba teu boga lagu bujur bujur bohai. Geus kan. Eta bapak ngare was loba nu minta lagu. Pak geus beres dipencet teh, Pak. Beres. Oke, haukan heula. Bapak. 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 Agus dipencet nama Bapak. Nama kejeng misalah lu teh Bapak teh buku Bapak. Karek pinjir. Sanes misalah Kang coplok. Naonna? Pananana coplok. Lain atuh bengkel ku si Haji kayaknya. Antos Kang. Lain aing ba. Ya. Heeh. Aing ngajajar di sisi pagar nu wayang meureun eueuh sia teh. Oke mau pami bade ngawayang. Coba dah. Urang kelas heula. Amuing amuing. Jangu jangu jang. Tos dibenerkeun leungeun dewek jang. Tos damang ciga nama. Oh iya. Ujang. Pakaulan cu. Wa teh sono kakolot wa nu di dieu. Rebu nuhun laksa ketika bingahan ujang sanaos ala kadarna itu da mohon disebat resmi pada sanesnya tapi ieu mah kareueus panginten karena budaya Sunda kareueus ka sesepuh di dieu kapungkur teh di dieu teh basic tradisi kapungkur teh wayang golek ayahnya nalika pangresa almarhumna Pa Ujang Marpuja karesan ayeuna muhun tuturunanana cep ayi muhun alhamdulillah janten tukang kenang diwa ujang ya alhamdulillah nuhun pisan atuh wabil khusus kapupuh lemur di dieu ujang Bapak RW Bapak RT Bapak Kadusna sadayana kalebet bukade sadaya sakeluarginya pang dedelna pangrojongna parantos dipasihan waktos dina acara latihan wengi ieu nuhun ieu teh ngalih latihan cu di Cihonya ka Sinang Sari da sinena wa teh di dieu panlinggihna nyi gebot gitu bilih nyangkolong kana waktos da meureun aya nu rek bade nyohongkeun lagu itu ongko ya ai lagu mah penting ujang sabab piartoseun gitu saha teh bau kana artos ujang ai wa teh lamun seueur make cerot mah leung lamun ua ge make cerot teh aya nu nyawer aya kalah kang ngabudah teu pupugu heeh coba nu nyawer mah capek sarua wae tah sor aya apa unu tisa cenah nyai lagu naon deui aduh lagu kapelet Saha yang lagu kapelet cenah. Aya cenah wa kapelet wa dipangker. ayo wa ge boga lagu di si cepot kapelet ieu ye Kapelet butuh. nya kapelet ieu ye pada teu cu nya maka kai kapelet teh kudu gancang istighfar ujang bisi hayo kurung hayam disebut teh ieu ye istighfar ayo bapak kemana joro deh aya geus dibenerkeun ngacapruk ku Pak aing mah pan aing cager deuleu nya nya dibenerkeun itu ku Waeman alhamdulillah pan bau coket teh geuning ni alus teuy deuleu udah nuhun ya tukang bengkel teh Kang Laji mah tukang bengkel motor Ari Paeman mah tukang bengkel tulang ya apa tina tulang depan rupiah aya tulang depan tulang belakang aya tulang taleng aya tulang tuluh tina pertulangan eta teh kalau lobana mah tukang kenang dulu. ya tak gitu habis nyangkol kana waktu saya nyongkeun lagu wa bakecut teraskeun cenah nyai pangudut tisa ucu Di tukang di urang. ya esok gua bari ngemesian bari di PPD apa dia teh kieu wa sok ngomong bahasa wa ari wana eueuh itu bisa disangka gaib Ya wa. nya ai kieu mah aya jungkrung nang emsian ge puguh ya
Isi di gitu. kortan dibayar aku pamamat wah. Nya tuh sugan we buat teh. Da. Isi kan dibayar. Ya. Ai teh hayang teh cenah bawa we kabeh pugu wat teu boga wayang. Heeh. Samarukna boga meureunnya. Samarukna teh boga. Lain teh boga dijual ku teh. Heeh. Da kitu ceuk dalam bebeakan mah. Heeh, geus teu walang geri aya ge dijual deui. Kapan dipake pangabutuh sugane kagantian deui nya ya. Heeh. Kage saya kangen nyalek wah. Nya, heh? Nyalon. Wah, uang mah teu miluan. Ya, ada geus ngadengena geus semuanya lo kuat. Ya, ada uang mah pan geus ngurus tumaritis oke ujang geus lieur. Eta ku pengulas si cepot ge ditanyakeun kumaha cing teh gareng keamanan. Alhamdulillah. Diteang nya keneh nu dordar. Ya, ditanyakeun ka si Dewala, ku dewek teh kumaha cing teh kasehatan Dewala. Alhamdulillah diteang ku dewek di sigi aya keneh nu kudu diantar ke rumah sakit. Papan teh kagawean gitu. Jadi mulus rayu berkah salamet teh tiasa ngawujudna program teh ku sabilulungan ya. Ku gotong royong, ku sabeungkeutan, ku saling dukung, saling rojong. Lir ibarat sapu nyere nya. Lain pegat simpai dengekeun heula atuh sia masuk. Netewo we kolot keur ngomong teh. Dengekeun heula. Kinakeun heula. Maksudna teh kieu sapu nyere teh sarko. Sapu nyere teh lamun hiji mah hese pandek bersihna bener. Tapi lamun aya 100, aya 150 dihijikeun dibeungkeut nya. Bakal tereh bersihna nya. Gitu. Jadi eta oh aya nu rek ngencar ge gancang kurang teu upaya teh buru asup kana beungkeutan. Eta kitu bisi seueur deui Kang Maman ah. Mohon. Itu cenah pamamat hapunten diuanya. Eta bujang-bujang ayeuna karek ayeuna deui teh bakat teuing we pamamat ka ditu ngajemput. Bakat teh kudu dititah eta teh. Nya, bakat teuing gitu, bakat teuing goresep we. Nya. Heeh. Bakat teuing geus nyampak. Pantai mah tepak darana ge bina tinu sejen ujang. Biasana mah 2 meter, tepak darana teh ieu mah 80 cm. Diukur teh kuat. Heukeun bae nu penting maya jontrot we nya. Ulah dugikeun ngirangan kana kahormatan padalangan teu pisan-pisan, buat teu pisan-pisan nya. Kapal teh Deni wa mun ikut ka nyengir kitu. Nya. Da panjang Deni mah karek ningali atuh wajah uang model kieu. Nya gitu. Sok cenah kasep garelis kapareun ke nyai mohon ieu si eta sah si teteh nya. Teh jeje ai tadinya hayang ngomong jeung uwa ai geus nolo lain ka kabalem. Cek kitu si jeje uwa. Pak sok kitu menena mah. Ya. Sok dilanjutkeun ujang. Sorah. Aya nyileuk sorangan, aya nikmat durian ujang. Nyileuk sorangan cenah kamu si Abah Hili itu spesial. Sedikana tuang ku panutan buah hati rasa sedupa ruguh mondok ketibra
sudah hati wae abah deui nyantel bae kesuliran Ari mah ucung aya darembong alamogeus geradamang hati wae nyantel bae keseurang rembongan deui da siempe hati duh kumaha abah deui atuh mapain kenangan mohon putih ke gana citi tete te walerong si sedina kaliwat saking aduh diri kumaha deui nakaman neangan sepalipura hayang hati lara tepat dakar wasi kesakramutan neangan akang hati bangagang munakiang sawasan sore sana kapayu sanes sekarang kelakuan hirup metor sakama-kama ampalas di gunung kasur karun depan patung kurang mika belas kadiri batur sing salamah baucok kadiri kurang sedikit ku panutan waktu rarasaan asa tepat lukuang
daging sudah hati wangi yang teomai kajun dari pongan alaman ugas karena dapat hati yang terbaik keseorang rempungan hati dan simpi hati dan kumaha atuh mapai buat peti terang genang cincin Masih kena gumira. Iya, ujang. Iya cek keamanan sampai ke mana ya acara? Sampai ke subuh. Kayaknya guys, sampai mau lain guys ujang. Ya? Suara bagi penting temani ayah. Duh, jenggaan ucu. Warara, ujang. Anu namanya teh lagu naon teh teh? Wah. So kemana jauh si sama? Pakai jeung Jayanti. Manya lirik itu Jayanti teh. Nya. Nya. Kudu apa kana corak atuh ujang? Nya. Akan baik Kang Semar berarti. Panayagan nanti luar negeri. Nu namanya teh lagu nyileuk sorangan ujangnya. Eta teh karesepna kasepuhan gitu. Eta Abah Ili nya. Anjeunna teh resepna teh nyileuk sorangan, silih antosan nya. Nah, eta sepiring berdua. Besok ya, kapayun genda itu. Iya mah gua mah keur figur we nya. Gua teh keur diajar MC-an itu. Hari MC teh kamari menang ilmu singkatan teh. Nya. Hari M-na teh cenah manusia ujang. Hari C-na cerewet. Depan gitu. MC mah kemana gitu. Mangih di lapang kemari. Kan baik. Dawa ge ti baheula make coret teh nyaho teh. MC teh gitu sing goreng teh singkatan teh. Nya. Nya manusia cerewet. Di MC teh. Hari MC Agustusan di rupa-rupanya. Gitu. Wah mah tambah eueuh we tuh jang. Sok ngoleman.
Mana rek mana sani ke sini ringkir sana. Oke ngadalang aku budak ngora ujang nya mun tulus di RW Tagam. Nah, eta diseringnya. Nya Bakal wayang deui wae. bakal da geus musiman da. Tapi ragu we jadi RW manehna. Manehna mah geus jadi pupuhu. Jadi ibu RW mah. Jangan lama dibayar ke RW enak mah. Nya Sorangan. nya 7.000 rete. nya apa neta mohon jantan Bu RW nanti ibu Susi Saraswati teh Nah, pimpinan meureun nyawa. pimpinan Merangkap. wa teh atuh ja manehna resep kana kasenian jadi RW di syukur we cing teh cece nyai dewek mah ka dieu teh ini ke bapak ting grogi ku jeje beureun teh ka manajor ngomong teh alah lain urang Tasik asa teu kecet-kecet ujang Ini si Rawa. Hari biasana bagawan teh sok ngaleket teh we lamun kana greg teh tunggal wayang wa di dieu wa da geus seubeuh Wah, cenah keur teu berek wah teteh. Tirisan. teuing keur manggihna naon Keur teu panen. nya ari bejana mah panen kapol cenah Panen wah. panen kapol ada pertanianna maju manehna mah Beda-beda. heeh Jangan ayeuna teh keur kagaringan cenah wah. wah mau ari Tasik mah lomba jeung mah heeh Sekali paju wae ternak puyuh di opo. Jangkrik aya jangkrik. dasa seprang eta jangkrik teh tanggal 1 beak Are kita tangkal. ya kararas kusut tadi teh kan bae aya mana raju mah nya urang teh tina naon we usaha mah nu penting mah halal barokah manfaat Gara-gara ieu sampo tadi kirim teh geuning teh tulus. naon Eta kirim sampo teh tulus. teuing atuh Sumber wit. nya sakitu ya ieu teh keur produksi sasa gitu Iklan wah. iklan Saat lah. ya Pak Mamat dia. ya pan bah nono ada teh keur produksi kicimpring loba duane tuh itu tah eta kitu ja sok distraskeun di laguna cunya selang sekar we dari waktu separantos nyarelek mah urang teh da imah disebatna ge mohon ngaderes judulna mah ujangnya ngaderes dina seni budaya urang kitu mohon nya aya mohon tanggal cau bungkul cu aduh kan bae nya 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 aya markoyo nu ja nya sakeun bae ngan regreg teh aya ieu we ya Kesepuhan ya. kasepuhan aya Pak Haji Pak Haji Muhammad Sudrajat ya tak gitu sok-sok ja aya lagu koplo bita ngolembar keur viral teh cu lain ieu nu beureum geus ganti rek nyawen geus make baju ieu pan hadiah ti patata teh sok ja Ariantep kasih ujaan hari kita senanyai selayang
padahal pulang karena Abah Uri ayah. Alhamdulillah. si sojang yang krungnya siang jujuranku lo wasan ngantun ke habis serangan dipikir damai mata dia ilahi Kadepet jengkol. Kadepet jengkol. padahal karena bohong Abah nono ayah. si satanya kromanya siang jujur aku luasan gantung ke hati serangan dipikir damai mata di ilahi lamun teras kana takdir pasti diri bisa mungkir padahal kurang kumaha kang agus deui reksak putusna rarasan masa tiang gumilang taya kana datna salabinang sora capai Mun penting sok pinang nyaring. Mun barang sok kapitang. Batin sok pinang kageuing. Mun barang minang kagambang. Tentu makan marinan laku sama keaturan segala rezeki gerak Nabi
di serangan dipikir dan memang takdir ilahi lamun teras kana takdir ini pasti bisa mungkin lamun teras kana takdir keningangan pasti diri bisa mungkin kang asorni raksa putus hari kitu rarasa masatya kumelang daya kana datna salamina tetap ada dosa di rongga jantung lamun agak mata gering ngalayong daun puspa garidega dede naik
Daun puspa numiuhan kan waktu pemenggaraan dikawin dugi katepan ayang hidup sampai kita khusus pada ngawayang nage dugi ka subuhnya jam 3 ieu mah etang-etang ngaderes ngapalkeun beurnya cunya nya sanes kirang sono atuh hapunten kasadayana luhur saur bae carek ieu ti rombongan tina sanes kanten kakiranganna ke urang tepang di dina waktos anu sami nya dina raraga ngamumule seni budaya panginten kita urang rupina apunten anu kasuhun kasadayana urang sangakeun memang rupi lagu anu panutup nyaeta mitra jejangnya mangga kasangakeun cenah Nyai Kang Ayi ka sapara kanca kapayunkeun mangrupi lagu anu panutup mitra ka pihatur saha.
hapunatan abdi hapunatan tatos seueur kekirangan hapunatan abdi hapunatan tatos seueur kekirangan tatos seueur kekirangan pasiran kerja kerapita ditapakeun baucawa dokter di panganatun habis semua cepat bita jangankan mah gerengangan wilujengkeun tun habis semua pamitan jangankan wilujengkeun tun sumaja pamitan nyangakeun wilujengkeun tun nyangakeun wilujengkeun tun Pina sakitu nu kapihatur sanes 100 urang tepang deui apunten tina sanes kanten kakiranganana luhur saur bae sareng kirang tata titi duduga priyoga apunten ka sadayana urang nutup billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah wal karomah wal ijabah sanes kanten anu dicita-cita anu dipikahoyong kurang sadayana dikabul dijamah ku Gusti Nu Gusti Allah Subhanahu wa taala sakali merdeka tetap merdeka